Sabab hirupna dibarengan sareng matak ai paripawas gaduh ilmu mah henteu berat mamawa. Anu berat mamawa mah nyanak naon? Nyanak kompor. Nyanak naon? Nyanak dunya nu berat mah. Tapi lamun nyanak dunya dibarengan sinareng ilmuna eta dunya ge sami bakal hampa. Gitu. Tapi lamun gaduh dunya teu dibarengan sareng ilmuna pasti bakal berat. Aya dongeng ti sapalihna guru misaur. Mama gentur gaduh murid. Mama gentur Cianjur gaduh murid. Namina teh Syekh Abdul Somad. Lingihna di Cianjur keneh. Anjeunna mukim. Seueur santrina. Duikeun ka ayeuna agung pasantrenna seueur santrina. Eta kiai murid Mama Gentur tara tiasa kulem. Bila mana wengi teh guling gasahan we. Parat duikeun ka subuh. Tara tiasa kulem. Kitu. Cik ibu-ibu teh abdi gosok tara tiasa kulem mah parat ka subuh. Kah, ena urang samikeun. Teu tiasa kulemna urang jeung ulama eta masalahna sami henteu. Tah itu kunaon cenah? Pangna teu tiasa kulem. Mama gelar lamun telepat mah nya. Mama gelar. Kunaon teu tiasa kulemna teh? Teu tiasa kulemna teh ku jalaran di bumina teh masih keneh seueur acis. Seueur artos. Kitu di bumina teh aya keneh artos. Anu eta artos teh teu acan dibagikeun ka santri jeung ka masyarakat. Padahal mah sanes artos titipan kanggo bagikeunun artos anjeunna gitu. Salajengna di pawon anjeunna teh seueur keneh tuangeun, seueur keneh leueteun, sangu rencangna kuah kue seueur keneh. Padahal nu anjeunna teh sanes titipan kanggo bagikeunun nu anjeunna. Kusab artos di bumina seueur keneh. Tuang leueut di bumina seueur keneh kati aku anjeunna teh guling gasahan we. Teu tiasa kulem. Ku jalan di bumina teh aya keneh artos, aya keneh tuangeun sinareng leueteun teu acan dibagikeun. Tah, mangka bojona nu ninggal naros. Saur bahasa urang mah nya. Itu bapakna kunaon atuh? Pangna wengi guling gasahan. Heeh. Ningal artos aya keneh can dibagikeun. Ningal tuangeun leueteun seueur keneh teu can bagikeun. Matak teu tiasa kulem. Kitu ku inget duit teu acan dibagikeun. Tuang leueut teu acan dibagikeun. Kusab kitu ameh engke peuting bisa sare sok ayeuna beurang geura bagikeun. Artos dibagikeun. Tuang leueut oge sami dibagikeun. Dugikeun ka di bumina teh teu aya artos saperak-perak acan. Teu aya tuangeun leueteun sakedik-kedik acan, seep sadayana dibagikeun. Dicobian kulem sakedap dina waktu siang. Tabu 11 menjelang lohor. Ceuk santri mah disebat naon sebatna teh? Santri mah disebatna teh naon kulem sakedap. Siang teh disebatna teh kae lulah. Anu pernah nyantren apa? Anu teu pernah nyantren mah wakil ke naon omprengan hartosna teh gitu. Kae lulah. Kulem siang sakedap. Ame seger lamun ajengan bade magahan datos dibobokeun heula sakedap. Gitu seger murang kali ngaos da kusab disirahatkeun heula salirana ku kulem sakedap ame seger jadi pit deui salirana. Kusabab artos-tos dibagikeun tuang leueut oge sami tos dibagikeun kulem tabu 11 teh tibra. Gugah-gugah setengah 12 ka jaman netepan. Gitu. Salajengna sumping deui. Magrib anu ngintun rezeki teh jual deui. Seueur deui artos, seueur deui tuangeun leueteun. Saur bojona. Tah bojona da atuh ulama agungnya nuruk cupu. Bojo sinareng caroge. Nah, bojona teh teu wantuneun ujug-ujug ngabagikeun. Teu boleh wawartos wae ka Mama gelar. Teu boleh wawartos. Lamun ceuk bahasa tadi teh mah nya Bapak
ieu artos aya deui nu ngintun. Tuangeun leueuteun oge sami aya deui anu ngintun, bahkan langkung seueur daripada kamari. Kumaha Bapak we abdi mah? Apakah bade disimpan di bumi? Apakah bade dibagikeun? Tuh isi nu sae mah. Teu boleh wawartos kanu janten ngaroge. Tuh nyanyahoanan jo dibagikeun we. Dapeda wengi kamari ge guling kasaan teu tiasa kulem jo nyanyahoanan dibagikeun buat teuing penting ayeuna mah beda gitu. Gitu. Wawartos heula. Cara ibu-ibu we geuning nya sami ibu-ibu ge. Sok wawartos anu teh bapana naon teu boga tetempoan naon gitu tatangga meuli emas kamari ari urang iraha deuk meuli deui emas itu urang mah bab nu kitu karek wawartos aya nu kitu aya moal aya tempat pangaosananya biasa tempat pangaosan bararesih segala rupanya tos kumaha tasal mau gelar ih bisa teu bisa disare buru-buru bagikeun kita salat Isya mangka bojona teh nyauran santri mang santri ieu artos bagikeun ka santri bagikeun ka masyarakat anu kamari can kabere ieu tuang leueuteun ka santikeun saware ka masyarakat nu kamari teh acan dibere dibagikeun Bu neme we wengina teh tiasa kulem ku sabab artos atos dibagikeun tuang leueut oge sami atos dibagikeun jadi jong tah urang ge kitu Bu teu tiasa kulem meungi teh kusab di bumi hartos teu acan dibagikeun teu acan disedekah-sedekahkeun emas teu acan disedekah-sedekahkeun tuangeun leueuteun teu acan disedekah-sedekahkeun sehingga urang teh teu tiasa kulem kitu Bu kitu ibu-ibu mah ibu-ibu da kanu sae mah sok ngaraku muhun cenah abdi sami gitu sami kaemutan gitu gitu Masya Allah itu eta teh ulama kumaha kangjeng nabina ibu tuh cacak sareng ulama nah nya urang teh asa patojaiyah gitu komo sareng kangjeng matak urang mah ulah ngukur ka kangjeng nabi sajauh-jauh ieu we ukur ka ulama akur teu jeung padamelan ulama itu tuh ayeuna we paribasa teu aya ti nabina cenah kitu iraha teuing papanggih jeung nabi itu iraha teuing ka nabi jeung ulama we eta Masya Allah tuh ulama kapungkur mah